Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra karangan Uwe Tatang. Ayeuna teh nincak bagian ka-26. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga harita sisapar gogorowokan. Bari nyeba-nyebakeun jelema nu lalumpatan tiluan ka jurig bongkok jeung jurig aclong. Atuh puguh we jelema nu tiluan lalumpatanana beuki tararik samalah awewe nu saurang mah ti gugulutuk kalebak kana susukan sabab sukuna ti kosewan. Ganeng sajurig kaos teh hidang cilaing mah. Keretongar teh sia teh jana akarnya hamim ngambek. Ya itu kilanceuk atuh manusia lieur make dibawa pokna deui. Lieur ge lumayan lur hitung-hitung jadi cepotna we atuh lah. Geuning wayang ge we si cepotna mah nu lalajo tarasa leuri. Para eudek kabeh. Seuri sotana neuleuh si cepot. Ari neuleuh laing mah sarabaleun we nu aya si hayang ngongkek geuleuh. Mengeus ganeng layana teuing barina ge. Sok buru-buru lalumpang geus ngabururit. Modin ngagebes atuh jep duanana jarempe deui. Dina laleumpang beuki garancang barang tepi ka sisi lembur gok paamprok jeung budak lalaki keur ngangondoma sisi kebon sarta teu hararese ku Modin ditanya leuleuy. Jang ari hujang nyaho ka ngaran Armada. Pokna bari mencerong kana beungeut budak angon. Tuh Kang Armada nu di Aki Dasim gitu. Budak angon malik nanya. Bari manehna neuteub kana beungeut Modin. Atuh Modin nemalan ngareret heula ka hamim pok nyebutkeun nya sok sieun lain. Nya jang nu di Aki Adim. Modin salah pok. Oh si akang malin Aki Adim Aki Dasim. Cek budak rada kerung tanya di Aki Dasim ngan akang mah rusuh teuing. Ujang apa Kang ngaran Armada? Modin sudah seuri. Apa Kang Armada mah cicing di Aki Dasim mah. Lumana imah jang? Itu tuh nu cangkal kelebih mengkol ka belah kieu ka kenca terus mundun saeutik. Dirinya imah Aki Dasim nu nengang. Tema budak angon bari tutunjuk. Ari Armadana sok aya di lembur jang. Buka teuing da kuring mah tara ulin ka dinya. Lamun Aki Dasim mah aya. Tadi ge panggil jeung kuring di lebak tas ngaladaun kawung. Ari akang rampong teh gitu. Cek budak make nanyakeun rampong sagala. Bari ngareretan ka baturna Modin nu keur tinjaranteng. Ilain akang malin rampong. Rek ulin tangaran Armada. Ari kitu kunaon ujang make nanyakeun rampong lainna ka akang. Sieun gitu dirampok. Puguh we uing mah sieun dirampok. Sok aya rampok gitu jang. Kami milu nanya. Aya mah saiki mah nyokot domba urang girang gua. Muning hiji terus anu dikadek di rampok. Cek budak alewo. Akang malin rampok tapi babaturan Armada ya akang mere duit keur jajan ye. Cek Modin ngasongan duit ka budak anu gedena sasen. Hartos sasen zaman baheula mah para mitra zaman naon teh zaman ieu zaman normal sebatna. Zaman negara urang sap 70 tahun kapengker dicepeng ku bangsa walana. Pajeng kana kerupuk duaeun nganggo sambal oncom hartos sasen para wargi. Keur zaman normal baheula. Sanes berarti kena-kena zaman normal alus baheula sanes para mitra. Aya alus malus ayeuna. Ayeuna zaman merdeka. Zaman urang mararaju dina pangbangunan maju. Baheula zaman normal teh nya tetep anteng gitu sagitu. Kitu we tetep urang tur-turan dijajah. Kitu nu ngajajahna kuat urangna beuki bodoh. Jadi zaman normal sebutna para mitra. Beuki bodoh urangna kitu. Nya nu aya teh para sepuh aya oge mungkin tapi aya nomor sedaya mintanya. Ngeunah baheula zaman normal peda we bani we anjeunna baheula. Naon teh dibere kesempatan ku bangsa walana gitu. Diberi kesempatan ke bangsa walana. Tapi para mitra sadaya nu diberi kesempatan mangar we ripuh kitu mawi mending ayeuna tibatan zaman baheula. Ngan umumna baheula sok disebut zaman normal. Zaman normal sote pedah ku bangsa walana disebutkeun normal kitu. Sanes ku urang mangar we dijajah kitu. Jeung tibatan dijajah mending merdeka para mitra sadaya. Mending merdeka dina kemerdekaan mah urang bisa ngeusian kemerdekaanana ku kamampuan urang kitu tah. Kunaon we atuh bela wajib bela negara wajib urang ngabela negara nah kitu ku ilmu nu aya di urang kamampuan urang ngabela negara para wargi sadaya
teu kudunya kalau bedil wae ngabela negara teh para mitra kitu. Zaman baheula ge nalika zaman perjuangan saurna teu ku bedil sadaya aya nu mawa tumak nu mawa bambu runcing malah disimbulkeun ge dina bambu runcing geuning kitu ngabela negara ku bambu runcing tah kitu nu mawi para mitra sadaya. Teu kedah make pakaian dinas wae teu kedah nganggo acuk ka dinas wae ka dinasan. Baheula ge cenah zaman ieu ngabela negara teu nganggo acuk dinas baju rarawek ngabela negara teh kitu. Janten ngabela negara teh ku kamampuhanna masing-masing. Ayeuna dina widangna ahli kana pertanian ngabela negara dina widang pertanian para mitra sadaya. Ngabela negara aya dina serangan umum ada eta mah nya sabisa-bisa sadayana ge tu para wargi. Sabisa-bisa urang tetep ngabela negara. Bisa wae urang ngabela negara. Aya nu nyerang mah tuh dina bidang pertanian urang teu tetani hasil tanina teu dibikeun kitu. Tos ngabela eta ge. Sami para wargi sadaya. Teu dibikeun ka penjajah teu da moal ngajajah moal urang mah. Insyaallah para mitra moal anu ngajajah lah kitu. Wah, tinggal urang we motekar. Tinggal urang bisa motekar ngamajukeun negara urang masing-masing sorangan gitu. Rek usaha dipajukeunana negara urang lamun lain kurang minangka warga negara Indonesia. Mangga para wargi urang teraskeun di Hanca Dongeng etang-etang hiburan pang bebrahmana. Teu hararese budak angon gancang ngarawatan duit kalawan nganuhunkeun bangun atau heunaker. Kitu de modin jeung sapada baturna geus aya. Harita teh panuduh imahna nu dimaksud mah terus arini. Sanggeus tepi ka tengah-tengah lembur modin jeung baturna rarat-reret ngarasa bengong. Sabab sakitu imah rempeng teh meuni jempling eueuh nu kumalampreng saurang-urang acan. Taksiranya rumput sabab ceuk budak sok aya rampog ngarannya. Kilak modin mengkol ka budak kenca tuluy mudun dituturkeun ku baturna. Beak pupudunan breh ka hiji imah anu nenggang. Reg modin eureun malah rada nyalingker ka sisi badungbang tuluy nyarita rada harewosan. Ieu meureun imah si armada teh euy. Tapi mun dijarempling kieu palang siang hareueuh euy. Dan ditonggoh ge meuni simpe ukur aya hayam we jeung entong ting kelendang di buruan. Ceuk modina semu bingung. Lah cobaan heula atuh ungah kilan ceuk. Lamun eueuh mun malaan tetela suung ceuk Hamim. Heuh cing hayang nyaho rek diungahan ku dewek. Si laing mah caricing we di dieu bari ngintip bisa si armada. Lamun katingali ku ilaing tong make ditanya deui gancang tarewak terus ringkus ku tambangnya. Cek modin tuluy ngadeuketan imah Akidasim. Sedang baturna ngadaragoan sisi kebon awi. Kalacat modin unggah ka tepas sarta uluk salam. Sampurasun pokna menang 2 kali. Saurang ge eueuh nu nemalan-nemalan acan duka areueuh duka aya ditarukang. Kusabab panasaran modin uluk salam deui. Samalah ayeuna make gegedor sagala kana panto. Padahal nu rek didatangan mah araya keur di dalapur. Di antarana saurang awewe ngorak keneh tayalian indung armada katelah Nyi Kulsum. Manehna kakara balik pisan tas ditampian tas bebersih. Sabab tas buburuh ngaramet. Awak dibubuli gir ukur make kutang jeung samping jangkung hampir sasaretur. Ari nu saurang deui nini nyata Nini Sarni. Jeung salakina katelah Akidasim keur mautan daun kawung meunangala. Harita Nyi Kulsum nu rek ka imah teh ngarogo sabab ngadenge soran uluk salam bari ngagegedor panto. Nini, ari eta sahan uluk salam jeung ngagegedor kana panto? Cek Nyi Kulsum bari ngareret ka Nini Sarni. Heueuh geuning, salah nu ngagegedor kana panto. Palang siang rampog nyanyi lantaran batur magujud geuning. Nyebutkeun sok aya rampog cenah. Nini Sarni reuwas tuluy ngaleper. Piraku aya rampog aya kieu Nini. Biasana ge rampog mah sok ti peuting, Ki itu anu ngagegedor kana panto. Nyi Kulsum ngabejaan Akidasim. Nu keur ngadeluk mautan daun kawung menit dibongkok-bongkok we. Tapi Nyi Kulsum nyarita setengah harewosan sieun kadengieun ku ti luar. Di mana aya bajidor Nyai? Montong lalajo babajidor bari negeuna naon? Sakieu pijamaneun keur wari teh hayo kapagi ku rampog. Panggading di batur meni guyur cenah bejana loba nu diranyah ku rampog. Ceuk Akidasim saliwang dedengianana. Mun purlitkeun ka dinya ceulina Nyai, dasar aki bonge sia. Batur nyebutkeun aya nu ngagegedor, majarkeun aya bajidor. Si badul sia. Nini Sarni keuleun. Bari kojengkang ngadeuketan Akidasim. Ieu Aki lain bajidor nu dicaritakeun ku si Nyai teh itu aya nu ngagegedor kana panto, ngagegedor kana panto. Pokna nabejaan rada ditompokeun sababaraha kali nyebut gegedorna oge. Kana ceuli Akidasim. Geus kitu kakara ngadengieun sabab namput.
Ayo nu ngegedor kana Panto cek Aki Dasim semu kaget. Heeh, di mana nu ngegedoran ini? Itu di luar tageuning masih keneh ngegedor Panto. Aduh, nasaha cenah make ngegedor kana Panto sagala. Kawas rek ngagantian ku nu weuteuh we lamun Panto aing rujan. Moal si Kujang mah kitu balik nih. Nyaho teuing da can ditemonan ku kami oge. Muceung ku kami urang teang sugana euy si Kujang. Mangkaning kami ingat wae ka si Kujang geus lila teu balik-balik. Hari rek di teang ka ditu era kulunungan na bisi bajarkeun rek barang pentakan euy. Kuniang Aki Dasim nangtung. Ade Aki ulah waka kaluar tingali heula. Bilih tina bilik anu carang bilih sanes si Kujang. Cek Nyi Kulsum curigaeun. Oh ku Aki rek ditong heula. Hari rampung mah kawasnya ini lain lah. Dinanya gaya rampung. Ka urang mah nyokotna naon jadi urang mah teu boga naon-naon beureun oge. Kaloyong Aki Dasim ka jero. Hari Nyi Kulsum jeung Nini Sarni ngawaskeun tina lawang ka tengah imah. Tilila koloyong Nyi Kulsum ka kamarna rek dibaju. Nini Sarni nyaitan bangkerot ketan meuni geus segerengsel. Kulal ku ieu ku kacang hideung. Diwadahan kana piring balas terang nu geus karentop. Raos sisan ieu bangkerot ketan mitra aduh. Teu si kacang hideung sigana. Nyan juga kulut terak Aki Dasim ngalaan tulak Panto sedeng modin sigan teu sabar manehna ta beuki tarik ngagegedor Panto kuat kaingeung atuh Aki Dasim ngambek ti jero mangkelana sia selut mun eueuh kasabaran pisan kumaha mun Panto aing rujan sia aja warugrug jeung imah-imahna da iki lain sia ngagantian cek Aki Dasim nu kabeneran tulak Panto hararese dilaana kuduna mah ditarik ka beulah katuhu ieu mah ditarik ka beulah kenca tangtu magol. Ari modin begitu sabar terus ngagegedor Panto. Astagfirullahaladzim. Sugan manusia teu gablek iman si lain sia selut. Kunaon deui sia mah dipageuh-pageuh teuing tulak Panto si kasolan angker teh. Aki Dasim nafsu ngadudut tulak Panto. Katamah-tamah ku modin disurung ti luar. Pugu Aki Dasim sigan dijongklokkeun manehna ti cengkang sabab tulak Panto tepi kacoplok jeung paku-pakuna. Ngaso heula ngaso para mitra ngaso. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga para wargi Aki Dasim nafsu ngadudut tulak Panto. Katamah-tamah kumodin disurungkeun ti luar atuh puguh we. Aki Dasim siga nu dijongklokkeun manehna ti jengkang sabab tulak Panto nepi ka coplok jeung paku-pakuna. Mun hararesena keur ngalaan Panto teh bongkeun aki-aki, udang sia. Modin sasentak bari ka jero. Ari lain saha mun eueuh kasabaran pisan. Aing kuat kati jengkang cing aya ada si lain anu manusia lain. Untuk ngecewi sudang sia. Modin teu boleh sesentak. Nini Sarni nu tas nyaitan bangkerok tuluy ngalaleper. Sabab ngadenge nu sesentak. Kasalakina ari Nyi Kulsum mereka keluar di kamarna teh. Terus ngahep-hep bari ngalaleper. Buru-buru dang. Pokna tari. Aya ku bawena keur si lain ye ge arek sia teu kudu diudang ti caku ilaing bari nage. Temal Aki Dasim bari nguniang nangtung. Syah ilaing dia euy. Aki Dasim nanyakeun ngaran. Lah teu perlu nyaho. Teu moal panca kaki bari nage. Ka mana ari nu ngaran si Armada? Syah. Bang dingin nanyakeun Suad mah. Suad mah jeung si Iroh ini kan itu jeung pamajikanana. Dasar aki-aki bonge sia. Lain Suad mah tapi Armada deuleu. Oh, nanyakeun si Kujang. Hari kitu rek nanyakeun incu dewek rek dibawa ka dayeuh sina boga pekulian. Lain rek dibawa ka dayeuh tapi ku dewek aya keperlu ka manehna. Sok sina ka dieu buru-buru. Modin teu boleh sesentak bari nyurung-nyurungkeun awak Aki Dasim. Montong jeung nyurung-nyurung sagala sia silut. Bari nage. Incu dewek mah geus teu balik-balik, ti ditu meureun di lindunganana. Heuh di ke Ustad, pohong nyumput meureunnya. Pek wae tempuhan ka ditu ka pangkeng. Da salagna ge, salagana ge gogobrog segede pelok sia. Keuna naon jelema eueuh disebutkeun aya. Mereka perlu naon sia teh we ka ditu ka dununganana di Sindang Laya. Bari dewek talatah minta bago kitu, cek dewek. Cek Aki Dasim siga nu teu boga curiga. Eta jalma rek nyeun itikad jahat ka incuna. Gero modin ngagegero baturna gogorowokan. Mim, sabar. Yo,
temal Hamim jeung Sapar meh bareng bari gancang nyalampeurkeun ka jero. Ari baturna nu tujuhan deui mah ngajaga di luar. Naon teu ceuk? Tanya Hamim bari ngarewep ka Aki Dasim. Coba tomboan deui ka kamar deui. Lamun awe di kamar tempo ka para. Si laing Sapar tempo ka dapur jeung ka gua. Lamun aya tong make ditanya deui, gusur manusana. Modin marentah ka baturna duaan kalawan teu hararese. Hamim jeung Sapar harita teh para mitra asup ka kamar Aki Dasim tuluy naek nete kana palang dada nempoan ka para. Ari Sapar ngoloyong ka tukang nyampak Nini Sarni keur ngaroroncod bari nyempo deukeut lawang ka goa. Nini, kunaon olohok aya? Ka mana si Armada sok buru-buru bejakeun. Bising didugulan kayak yang didugulan ku kuring Nini. Cek si Sapar bari ngadeuketan. Mung aku ngewa temenan si Nini dibutakan mah atuh. Nini Sarni beuki ngadegdeg. Bodoh Nini mah jeung mung dibutakan. Halus sirah dibutakan mah ngarah teh hese ngakutu. Ari naon hideung-hideung dina balas terang. Nini si Sapar kubeng batan ngadon alak ilik kana bangkeroketan. Bangkerok Tete Agus. Hah? Bakekok. Nu bareng ditanya teh monya aya bakekok di kepiringan. Lain bakekok bangkeroketan. Baru bangkeroketan. Duh, kebenaran pisan ini. Mangkaning pangabeuki cecep nu kieu mah cingking rek biasanya. Aduh. Nyam di PJ mah ini make kacang gitu. Aya pasarahkeun lamun bangkerok mari dibawa ku kuringnya ini nya. Lamun teu dipasarahkeun tulus sirah dibutakan ye. Cek si Sapar para wargi sadaya. Bari pelewak ngahuapkeun bangkeroketan segede peureup. Meni samutut tuluy ngarongkong daun cau dina luhur tetenong. Dipake mungkus bangkeroketan dina balas terang. Montong dibawa kabeh atuh Agus agehan si Aki harunya. Hog, diagehan ku kuring. Tapi sirah Nini dibutakan heula. Ampun Agus, ampun sampean mah kitu patut geuning kalakuan teh nya. Si Nini menipu purungkutan bari nangkep sirah. Ari mung dibutakan hulu cicing atuh mantong ngecewis wae Nini. Tong obol ku hakaneun sakieu bari nage. Teu nyaw kuring ke lapar ti isuk-isuk cadi sia naon-naon ye. Cek si Sapar bari ngasupkeun bungkusan bangkeroketan kana jero baju jaba sumut samutut keneh. Aya weuh Mim we? Modin nanyakeun ka Hamim nu keur tengah-tengok kana kolong dipan. Usaha saha ki lanceuk dipara sugan sing lian parge eueuh laracan sabar. Modin ngagegero si Sapar teh ya pun gabul temal Sapar para mitra bari sabutut leguk nginum cai atah meunang nyiuk tina gayung tina gentong nyiuk ku gayung tina gentong. Kumaha aya si wolak di tukang? Alhamdulillah lanceuk. Alhamdulillah kumaha kapanggih dina alumni kapanggih sampai anu liau beuh goblok sia. Non wae atuh di anak di dapur. Baranghakan heula meureunnya. Modin tibu pun cereng. Lain baranghakan tapi ieu tas ngopi bangkeroketan. Urus tunjung si curi sia. Cepet banget si Sapar ditampiling kuat ka ngebangkieun. Ojengkang Modin ngalengkeh nyampeurkeun Aki Dasim. Bari dicemben cerong beungeutna. Di mana ngajadongna nu ngaran si Armada ha? Modin nanya deui ka Aki Dasim meuni kasar. Nah, aya ku bawelna keur si Selut. Tadi geus dicaritakeun ku dewek nu jadi incu mah geus lila teu balik-balik. Saya yang panggih maju mah ka ditu teang kadudunganna di Sinang Raya. Tegulang dia weuh di dieu jeung ngomong. Di dieu jeung aya. Kawas nu weureuh gadung si lain mah. Ngomong di dieu sosorongot kaki-aki deui. Temal Aki Dasim hate mah geus ngageremet. Mim, sabar. Carakelan pokona si aki-aki gelo. Dewek rek nempo heula kamar nu hiji deui. Awas bising selot. Lamun si babalak Armada eueuh ringkus akina kalawan bawa ke tempat urang. Kayak diri itu urang lelep-lelepkeun supaya bisa nerangkeun di mana ngajedongna si Armada. Modin marentah ka Hamim jeung ka Aki Sapar. Kalawan teu hararese leungeun Aki Dasim harita. Pada nyerekelan kuduaan malah rada diparieskeun ka tukang. Koloyong Modin asup ka kamar nu hiji deui. Di jero kamar camadep-dep puguh jandelana nutup. Ari nyikul sum harita keur nyempo di juru bari geus teu puguh rarasaan. Rarat-reret ka sisi kagigir neangan keur nakol sirah jelema nu asup ka kamar dikersakeun eueuh rokrak-rokrak acan. Abong kena gogobrog aki-aki di kamar meuni camadep kieu kawas di guha. Kaingan da ieu jandelana nutup ieu. Modin gegeren dengan sorangan bari nyulungkeun janela. Kilak malik anabreh teh para mitra. Nyampak saurang awewe keur nyempo di juru.
Kojeng Kang mau dinyamperkeun sarta teu tatapasini dengan durug-dug leungeun Nyi Kulsum. Digusur tuluy dijengkangkeun kana dipan. Tempat sare nu make kasur geus lepet. Teu diseprean-seprean acan da puguh teu boga spre. Saanjeun ha? Modin nanya ka Nyi Kulsum, tapi nu ditanya teu daek nemalan malah mureleng, kalban cerong kana beungeut Modin. Indung nasi armada teh? Jawab. Modin sesentak geus kitu maka ka Nyi Kulsum ngajawab tapi ukur ku eungeuk. Geuning ora keneh indung si armada disangka mah geus cetuk kuis. Beungeut limit keneh jeung bersih. Hah? Di mana anak anjeun? Bejakeun montong nurut ka aki-aki lagu ruangeun, teu daek ngabejakeun. Lamun anjeun bisa ngabejakeun di mana cicingna anak anjeun pasti kukuring diberi duit keur kaperluan sapopoe. Tapi sabalikna lamun teu daek nerangkeun ulah majar kumaha. Digadabah diri anjeun. Mangkaning anjeun ngora keneh. Modin ngancam ka Nyi Kulsum make rek ngakuna sita kana dirina sagala. Ngaso heula ngaso. Mitra sadaya harita Nyi Kulsum ngajawab bari ngaleper. Tuka teuing atuh ujang da geus lila teu balik-balik di ditu meureum di dununganana. Pecek ngarep-ngarep geus sayang sagok-gokeun pangi, cek Nyi Kulsum bari ngaleper. Montong saruana jeung aki-aki ruangeun. Bejakeun terus terang da moal dikukumaha. Pira ge ngabejakeun naon susahna? Nyaan ujang geus lila teu balik-balik. Keur naon eceuk ngabohong? Tema Nyi Kulsum memang sabenerna. Armada geus lila teu balik-balik samalah Nyi Kulsum aya pikiran rek neang bisi nu jadi anak gering. Rek dibajakeun moal ha? Modin ngajambak buk Nyi Kulsum kuat ngadang heuk di barungku huntu ti kakareket. Laras ujang teu aya di dieu. Kamu naon eceuk ngabohong? Bilih ujang teu percanten mamanga we atuh urang bujengan jeung eceuk ka dununganana. Tema Nyi Kulsum ku ayeuna basana lemes kitu sotenan. Di palar Modin teu nyieun kakasaran. Tapi batan lemah malah beuki kejem. Hari tabuk Nyi Kulsum dicentok ka tukang puguh Nyi Kulsum ngaranjung. Jaba peureus kulit sirah asa coplok. Hah. Teu percaya anak anjeun aya di dununganana. Pasti aya di wewengkon dieu. Pilih hiji di antara dua. Mending ngabejakeun jadi anak, mending diguna sita diri. Ngomong. Modin beuki kasar tapi Nyi Kulsum teu nemalan. Malah mencerong beungeut bari hate nafsu hayang ngalawan. Nya sugan awewe gejul ieu mah. Batan daek nerangkeun jadi anak sigana kajen teuing sumerah diri. Montong kaduhung mun dipake kapuasan hati urang. Pokna dibari ngacengkangkeun awak Nyi Kulsum. Jibareng jeung kitu korok bajuna dibebekeun bari kutang ngabuliklak. Cedot di samping didudut ku leungeun sabeula. Harita teh sabab leungeun Modin sabelah di dipake ngabekem. Barang Modin harita teh dongko rek ngadekeman awak Nyi Kulsum. Teu tatapasini deui ngan cakuk palawah mamarasna dicecek satakerna. Aduh. Modin para mitra ngaharekang tuluy popoyong kodan. Malah rada mundur taksiran teu kuat ku seueul asa nyelek kana hulu angen. Korejat Nyi Kulsum ngorejat menerkeun di samping. Geus rek morosot kilek malik nu maksudna rek lumpat keluar ti kamar ngan orok aya Modin cukup terikat nongtak leungeun. Antukna Nyi Kulsum malik para mitra harita teh. Awak muter bari teu kaijil ti tadina. Bareng jeung kitu dampaleungeun Nyi Kulsum mapag beungeut Modin satakerna. Sanajan Modin ku kiwari geus kaasup jawara, da puguh kasebut jelema biasa sok aya balangahna teu burung we. Sanajan ku pantar awewe ge bisa kagitik. Tapi sarosa-rosana tanaga awewe kakara digitik sakitu keur Modin teu kerel-kerel, beda jeung dijejek palabah mamarasna kuat ka ngarekeng. Ku dasar eta Modin tamah nafsu harita leungeun Nyi Kulsum ditongtak terus digeuweungkeun ka tengah, dipampengkeun ka gigir solontot bruk Nyi Kulsum ngajurah roh deukeut lawangkar. Harita teh kareret pisan ku Aki Dasim. Atuh puguh we para mitra, sakuat tanaga hojah Aki Dasim. Ngarasa panas mireungeuh nu jadi anak itu kapaksa manehna ngajaul nepi ka leungeun lesot tina panyekel jalma nu dua. Bareng jeung ngajona awak dua peureup Aki Dasim notog ka gigir cedak lengak si sapar jeung Hamim ngalengak cacakan gempuran Aki Dasim teu pati rosak. Curalit Aki Dasim ngacuralitkeun awak ka tukang. Dina siraheun dua lawan bruk cenah palupuh disadanga gebrug samalah imah ge asa ingeung.
Horeng Aki Dasim napakana palupuh aya ku edas wawanen Aki Dasim jeung dina kakasitanana lain lalaborakeun nya gegesnya dek kapikun masih keneh nyangking pangarti harita dua dampa suku kenca katuhu ngajejek dua lawan dayagda grubag si sapar gagurubag nyang korah dina balik panto ngan Hamim rada tahan teh manehna teu kungsi rubuh samalah malik nyerang nyuruntul rek males ngirimkeun gempuran peureub meni keker jeung badag di lempeng kana dada Aki Dasim samalah make jeung ngagorowok sagala ti dituna mah ngarentagkeun hate. Wuk peureub Hamim ngabangbaraan sakilat Aki Dasim ngakilekeun awakna para mitra sadaya harita teh puguh we atuh bari suku anu katuhung ngejat ka tukang rada nyerong 80 derajat bareng jeung kitu leungeun Aki Dasim newak leungeus Hamim nu katuhu newak palebah pikelang nu kenca palebah suku Hamim rada nyengir sabab palebah siku rada didedetkeun ka hareup palebah pikelang ditarik ka tukang sigan rek dipitoskeun kerjet Hamim kekerjatan keur kitu kuda-kuda Hamim nu sabeula disepak ku suku kenca bret sudalit cedak dipapag palebah cukang irungna pusiku ceroleng tina liang irung Hamim keluar geti hari si sapar nu tas ngajurah roh deukeut tebalik panto geus ngorejat manehna luncat maksudna mah rek ngarontok Aki Dasim ngan orokaya Aki Dasim cukup seukeut dina reretna centak luncat ka sisi solontod si sapar milepas nyolontod keur kitu Aki Dasim meret tenggelan kepang nu teu mis deui ngahanca kana puduk cebrod bruk si sapar daek teu daek nyungsruk tarang tidagor kana tihang kamar sedeng di jero kamar meuni dogdag brugreg kawas sora kuda nu kaluar tina gedogan. Horeng Nyi Kulsum keur ngayonan Modin samalah harita Nyi Kulsum keur didiukan palebah beuteungna bari leungeun duanana didedetkeun kana palupuh temahna Nyi Kulsum ukur bisa ajol-ajolan bari hate geus lalenyapan sieun kabeunangan diri ngaso heula ngaso para mitra ngaso. Para mitra sadaya kulantaran Nyi Kulsum teu daek cicing teu daek sumrah diri harita teh para wargi ngan cebet beungeut Nyi Kulsum kenca katu dikiti cerit Nyi Kulsum ngacerit beungeut asa retep jeung asa teu puguh titingalian da puguh teteungeulan teh nu bari nafsu kata mah dampa leungeun lalaki teu matak aneh lamun seug Nyi Kulsum ampir-ampiran leng-lengan teu sadar samalah harita ge sanggeus harita meunang kitikanna teu bisa hojah ukur amekan ngahegak renghap ranjung nyurungkeun hunyur sakemaran kaluhur kahanap bari ukur make kutang da puguh kabayana rangsa pek sia hojah kumaha deuleu sarosa-rosana ge tanaga awewe sia moal sarosa jeung tanaga lalaki paling-paling awewe ukur bisa cebleh dihakaan deuleu diri maneh ngora keneh ieu maneh tibatan daek nerangkeun ngajedogna jadi anak kajen suka nyerengkeun mustika pada mustika bakal dihakan ku aing nu jadi anak moal burung beunang hegera tarimakeun kapuasan teh urang ceuk Modin muniang heula nangtung di barung ku amekan ngahegak harita Modin geus ngalaan beubeur rek nuna bedog sababa ulak alek keur kitu teu kanyahoan Nyi Kulsum ngajejek dada cakuk dayang korejat Nyi Kulsum ngorejat celeng luncat keluar ti kamar maksudna rek terus ngabelenyeng lumpat ka dapur parang deket lawan kamar aya si sapar keur ngudupung atuh Nyi Kulsum ngagedebut labu sabab ngarumpak awak si sapar manehna ngorejat asa kaguyah keun kudu ngarumpak sedang Modin ngagurutak keluar ti kamar cedak nembrag si sapar kubrag si sapar ngagubrag deui kagigireun Aki Dasim Modin rada ngadayag-dag sirah tidagor kana tihang lawang kamar temahna Modin jadi garang serepet maneh ngalugas bedog maksud rek nuar cangkeng Aki Dasim ngan orokaya batur-batur nu keur ngajaga di pongkok imah Aki Dasim ting corowok ngabejaan aya upas opatan nyaroren bedog harita nyoreong kolewang jeung moal karet upas sebenarnya nama polisi ini kaum rumaja cacan uning istilah upas teh polisi para wargi sadaya harita aya upas Jelenjok munur aya upas munur pokna atuh Modin teh para mitra rek sakeplas-keplasin warat cangkeng Aki Dasim teu jadi malah bedogna diasupkeun deui kana sarangkana tuluy ngabretek lumpat jalan ka dapur
dituturkan ku si Sapar jeung Hamim menit sirikna silih tubruk di lawang. Datang keluar kabeh batur-batur buriak malabur kaditu kadieu, sewang-sewangan nyalametkeun diri. Si horeng pangna upas datang teh, Nini Sarni tadi ngabejaan kata tanggana sina laporan ka upas bebeja aya rampok. Kalacat upas opatan, harita teh arunggah ka imah nu teu lila kurutak saurang bangsawalana pangkat inspektur dibarengan ku saurang komisaris bangsa Sunda. Sadatang-datang para mitra, inspektur bangsawalana nanya ka Aki Dasim, anu keur ngahegak basana rada cadea da pugu bangsa deungeun mah jeung pati bisa basa Sunda. Hai, kakek, berapa orang itu rampok? And datang ke sini? And dari mana itu orang, ha? Cek inspektur marileungeun sabelah nulak cangkeng. Sedang Aki Dasim eukeur geus kurang reungeun, katamah-tamah teu ngartieun basa Indonesia. Gawena palahak polohok we, kawas nu bengong para mitra geus kitu Aki Dasim. Nanyakeun ka si Nini Sarni pamajikan anu kakara datang. Ini ngomong naon cenah si tuan teh kadeleuna meni ke gereja mana? Nyawa teuing kami geus teu ngarti deuleu. Cek Nini Sarni sarua pada teu ngarti kana basa Indonesia. Kumaha pangdenge si tuan Bandar Aci teh? Ye, nah si bonge lain si tuan Bandar Aci kami geus teu ngarti. Cek si Nini Sarni samuka heul. Atuh inspektur ku ngareret ka komisaris sarta nanyakeun. Waktosna seep.